Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku batur ieu ting kamararana. Kok kepi nu ngariung duaan. Meuni cempling kieu, aduh. Gaang oge jarempe. Sagala Lain jelema wae. sato leutik, sato gede. Jelema oge aya ngalalar liwat ka ditu ka dieu. Ngan urang we anu geus biasa teh mah matuh gitu. Heuh darek ka mana atuh da waktuna istirahat cicing. Ti beurang lang-lang lingling teu puguh cicing. Teu Peuting linglung, heueuh ka ditu ka dieu da sieun ka sarung. Lamun ka sarung teh berarti urang teh mata kaduhung. bisa balik. Moal bisa balik. Ngariung we di dieu anu geus biasa tempat anu matuh. Ngariung duaan. Duaan ngariung, heueuh. Nya naon doak lieu ge ieu Kopi udud bako. kopi bako. Keun lah. Bae da aya bako. Heueuh na urang teh rek ka mana atuh. Sedeng waktu teh ieu teh nyerelek geuningan. Deui lebaran Ngan sabaraha poe deui urang teh ieu teh. Ena teh tanggal sabaraha nya. Puasa teh geus lilikuran ena teh acan. sukan. Isuk likur teu karasa. Ku geunahna hirup kahirupan urang nu aya di dunya. Berai beurang berai peuting teh Reup meureunan puting mah. reup peuting mah sare kitu nya da waktuna sare. Tapi Adok monok mah. Uni rek ka mana? Oh, bener Uni. Geuning aya keneh nu ngaliwat teh. Tatangga matuh eta mah. Ngaliwat si Uni eta urang tongok ka kidul ka Lebak, ka kidul ka Lebak. Husu atau teu kabawakeun. Geus teu kabawakeun ku nanaon istuning husuk jalan teh ditincak ku sorangan. Matuh ka dieu. Matuh ka dieu. Kawas barudak mararatuh nu ngaruseup. Nu keur pingpong, olahraga eta teh pingpong. Di pucal aya nu narepak barudak. Di dieu araya nu ngarariung. Urang ge ngariung ieu teh duaan. Kuat kageureun usik. Geurin usik. Geus seubel ieu teu panggih jeung si Nini jeung si Aki mumarana jauh meureun. Ayeuna mah geus genah meureun si Aki teh jeung si Nini. Saprak eta we nampa sumbangan corona teh Nampak sumbangan corona harita teh dibawa jauh. jauh dibere beas harita teh. Duit sumbangan alhamdulillah boga keur bekel cenah. Nyumbang cenah. Biarkeun teh sing panjang umur cenah corona ngarep kabagian deui. Si Nini mah corona teh didoakeun sing panjang cenah lila keneh cenah corona teh terus ngadoakeun sabab naon Sing panjang umur. aya nu nyumbang ti corona teh sing panjang umur alus ini calakan ngarti keneh kolot da cek sini nih oge panyakit mah tiba heula ge leuwih ti corona dararatang tiap musim rek ngiji halodo panjang batuk boh naon tina kebul tina naon
barudak budak orok budak naon ge geus teu kuateun ngameu sagala-gala komo kolot ditimpah ayeuna ku panyakit corona anu model kitu corona keur urang mah nu bodoh ngarasa aneh da tiba heula ge mat panyakit mah salesma mareumeuh riut panas tiris sagala rupa geus dipiboga ku manusia anu hirup di dunya. Gitu ayeuna mah kabeh dilimpahkeun ka waona cenah kadinya padahal mah eta teh panyakit teh heueuh da manusia urang kabeh ge kena ku panyakit flu teh hayam oge urang ugut hayam loba kena ku luk suka ngarit bah ngarit we teh urang mawa mobil lah. Alhamdulillah kana mobil we Dadak we meuli we mah mobil anu leutik teu boga so teh keur meuli beas keur meuli mobil moal beak batik corona eta teh pan alhamdulillah matak si aki mah harita ngadoakeun corona teh sing lila jarkeun sing panjang umur corona nepi ka numpeng samarukna jelema samarukna teh didoakeun euy corona teh jelema abong kolot ku si aki mah corona teh istuning dipangnumpengkeun datang corona teh atoh sing panjang corona cenah gitu meh jelema kabeh lieur ku corona cenah da geuning geus beak ge corona anger we di coronakeun ayeuna we contona manya budak sakola asup corona pan pelajaran teh di tempat nu arapih atuh di jero sakolahan teh gitu ai corona ti mana datangna cik datang da tina hujanan papanasan riut panas tiris batuk teh flu eta teh corona uni balik deui lain buru-buru ngisikan tu aki maneh rek balik tu ti sawah lapareun buru-buru tapasak nya eceng teh tah sok we jeung kini-kini hijikeun pais itu karunya si uni masak kini-kini ngalanini gitu sok buru-buru gara pasak sarareger gara sok lah nangunya ramar sini nih jeung si abah mah heuh darek naon deui atuh da eueuh deui pilihan mun urang hanyat kadinya katongo ngalah sampe pupucukan gitu keur sayureun gitu dalin teu hayang anu nyayur nu alalus ka pasar meuli anu ieu heueuh pan duitna teu boga heueuh bar naon meulikeun nu sayureun mending meuli mobil meuli mobil karunya teuing aduh da urang teh mat geuningan digugulung dengan kabingung we maneh oge geuningan bingung susah neangan keur meuli beasa letter ge ampir-ampiran keur jajan budak oge rek di mana poe isuk bingung bararingung pipikiran keur urang nu bingung gitu ngan aya nu leuwih ti urang oge sabenerna mah mat bingungna teh lain keur meuli beas bingungna lain kerjaan budak lain aya nu batur mah bingung teh keur meuli sawah mah sawah keur nyieun imah meuli mobil nganyuk motor sagala rupa ayeuna mah da urang oge gubaran kabingung aya tahun kali bulan kali acan kayak di mana geus datang Bang Emok di dinya kekarek daftar mat cager sakedeung cager 2 poe mah cager sakedeung cager da sababna mah loba nu karasa ku ayeuna mah
jauh kene. Jauh kene gitu matak pantes nyeri sirah oge da menang dihaja tetep penyakit teh datang teh mikiran hutang gitu tah mikiran hutang Poe Senin naon Bang teh sarboah eta teh. Sarboah parawan naon atuh parawan naon cenah. Aduh abdi mah cinta daek bisul tah sumpah nage Setor sarboah. setor sarboah cia Poe naon Senin? poe Senen Jumaah areusi areusi alhamdulillah mudah-mudahan we sing lalancar sing bisa nareanganana poe ningali jelema dina waktu poe Jumaah tarangna kararejut kabeh Kerung. karerung ari kurunyung teh sing hararewos aduh alah ai geus kumaha urang Bae tong mayar. segala rupa ge nya geus meunang nyandingkeun Nah, atuh mah nganyuk. urang teh rek buburuh ka mana atuh sok buburuh macul ayeuna geus eueuh buruhanan Oh, nu nitahna ge eueuh. nu nitahna eueuh paculeunana eueuh sagala rupa ge arek milu kawas batur geuningan ayeuna mah boh naon bae da sagala ge kudu aya tapak heula teu meunang gitu rek ngilu ka ditu ka dieu ge kudu bisa mana macan bisa entong Ulah. gitu sagala ge ulah ayeuna mah gitu. Eueuh we ari geus kieu bet di dinya ge waktuna eueuh mah geuning nyieun tena pasang tena eueuh ayeuna sabulan camplang nganggur nganggur gitu engke we meureun Sawal mah insyaallah sibuk deui mat Cuma penta duitna teu lah. Heeh Semangat. sumanget aduh kumaha eta dang nyieun eta teh nyieun dole masih keneh Geus numpuk saya kan. keur surudan boga keur surudan dang wayahna we sing macakal sing prihatin ieu kolot mah ukur naon ukur ngadoakeun gitu sanajan usaha leuletikan heukeun bae keureueuh we leutik Nyeun nu 15.000 udang hiji lah. dah loba baturna ge ayeuna teh sarua anu nyarieun kurupuk teh loba sibuk ngararantongna mah numpuk heuteing ka ditu mah Payu teh. Payu. da kumaha ai geus kieu atuh geuning nya da perusahaan urang perusahaan di kampung Samarana ge gaji laut. heeh tapi da tetep urang teh dibagi rezeki mah geuningan ari diikhtiar teu boleh we ka tukang ngalakeusik lumayan eta teh tukang suluh lumayan ngan padahana mah tiiseun jempling aya nu ka tukang mah tiap nu nyarieun kerupuk teh ngaguruh mah ayeuna mah jempling Siga nu sieun kapangi. ayeuna mah padahal mah eta teh tiiseun nu mawa jempling teh Pabrik tapi tiiseun. pabrik kerupuk teh nya di Cicabe teh da eueuh atuh mangsa ka tukang mah rame sagalana oge teuing ayeuna mah geus zamanna we meureun kudu kieu di mana-mana ningali barudak oge da ayeuna mah geus beda jeung barudak ti heula di zaman musim kuring ayeuna mah barudakna da jalurna ge geuningan panggulinana ge HP ayeuna mah Mah bari saeunyeun kerupuk. moal itu mata krek naringkati mana atuh da dasarna ge dicontohanana ge geuningan eta mah ku HP coba ayeuna Nah, kuduna mah bisa nyieun pulsa tapi henteu. justru nyieun mulsana teh ngerenghi ka kolot sedengkeun kolot ge sarua hatena teh keur prihatin
kolot Ge oge aya nu bisa nyieun. aya sagala oge barudak nyaho HP ge kudu bisa nyieun. nyarari we atuh matak naon Meuli. ulah meuli sim kuring ge ya geus aki-aki ya geus kolot ieu teh mah resep keneh kana sagala rupanya nu puguh mah da teu kahontak ku akal pikiran oge keur kieu ayeuna mah urang teh geus ngaranna geus kolot satengah tubuh geus eueuh nu butuheun boh kuli boh naon ge eueuh Majarkeun teh teu kuateun. geus teu kuateun majarkeun teh ayeuna mah ngan mudah-mudahan ka budak ngora sing jarajag cararager ieu ge sim kuring boga pangaresep ieu ngajarugrug we di dieu tah singa tah aya pan ieu dog-dog tah aya eueuh anu nyabak jeung nakol hayang teh ka barudak ngora ayeuna Lebaran digoreng make keler dah. sing sauyunan atuh Nyeun ranginang eueuh teu boga dog-dog digoreng. dog-dog goreng lah cik umajak ya ke barudak belah wetan di grup kesenian calungna dog-dogna hayu urang kusarea gotong royong sauyunan wah tingkatkeun waktu ieu mah sok urang hiburan nah latihan gitu kan hayu jeung sim kuring nu ngajejeran nah siap urang takol lah tah calung teh geus bulukan ya urang takol engke mah isuk marek dikumahan sagalana oge tuh teh calawak we teh duanana Bang can aya sugan we ti dulur-dulur nu di lemur baraya nu araya di dieu gerang parake ku sararea sok urang hiburan sugan corona ayeuna geus leungit geus eueuh diudag ka barudak ayeuna nu keur nganggur boh bararudak nu gedena boh nu leutikna ka nu keur sakolana nu keur diajar ngararaji pek taringkatkeun sing palalinter pepeuriheun mah abah geus kieu ye lah geus kumaha da geus kolot geus tingaleun sik tingkatkeun ku budak ayeuna mah tina sagala dah geus kitu duh rek kumaha tadi ge eta boga incu ngado nyieun urak eta mah nyieun urak we hantem buruan lidag ngalah cacing balik lengoh nyieun urak poal riyo wae matak naon ceuk urang mah lamun init ngurak ngalah cacing da sarua hanyir leungeunna godog atuh leungeunna kahayang nyamat godog we leungeunna kitu sarua kahirupan geuningannya beuki dieu aya nu sawareh mah nu nyebut alam teh geus kolot rarai alam mah anger nganu ngeusianana nya geus karolot nu ngeusianana alam dunya mah anger nganu ngeusianana nu di alam dunya ieu geus kolot ai kolot teh teuing kolot pikiranana teuing dai pangalamanna mah geus sidik teu boga pangalamanna pangartina teu boga matak pagaweanna ge ukur kieu geuningan pengalaman jero ngali sumur paling ngagali sumur atuh jero ge ukur ngagali sumur geuningan waktu ieu teh tiis teh ku cai kitu tiis ku cai matak sok ngewel ka barudak ngora rek ka mana-mana oge jig teuing jagalah kasalamatan gitu jaga diri sing akur jeung batur salmur gitu sangkan urang genah prakteangan pangarti tina sagala rupa pek jieun atuh kahadean jeung lingkungan bersatu jeung lingkungan ulah cakueum kieu keur mah urang mah hanapeun awi atuh cicing ge dina poek berarti iseun kakaler gawir kakulon jungkrang ieu walungan walungan can diomean belah dieu
rek kumaha bersatu na da tiluhurna gitu bersatu geuningan ieu walungan omean Omean. lengan walungan heueuh pandak dipasangan aya walungan gigireun urang teh make kenteng pan eta teh meureun aya hakna eta teh aya hakna eta ngomongan walungan teh sugan bae atuh isuk pageto mah aya turun rezeki ieu itu boga omeaneun ieu boh jalan ieu jalan-jalan asup di lingkungan di lemur ieu tiap gang sugano jalan raruksak roromeheun teh di aromean atau sugan aya rezekina ieu teh gitu teh ya urang pakai meuli kuota keur omean Heeh. walungan tah barudak keur ngararaji mineng waas lucu tah keur ngararaji waya kita karek deuk mangkat pek sing palalinter sing kaotakan tah ulah ukur ngaji hungkul ulah mat ulah tapi sing ngaji teh aya hasilna sing nyerep ngomong geus balelol mat ya nyeri heeh nyerip ieu balelol ngomong ge aya cacadan ieu dina letah ngomongin duaan tapi soat aduh pek atuh da enak Gempeur. gempeur gitu peungpeung sakola ayeuna teh istirahat keneh nula lulus ge teu nyaho lulusna ukur beja lain istirahat eureun eureun gitu istirahat mah eureunna sakedeung ieu mah eureun total gitu istirahat setahun nyaho beres bageunya para ruh ayeuna mah geus teu puguh aduh kayu teu panggih urang teh nya heueuh da rek kumaha urang teh hirup teh berjalan sebenarnya mah eta hirup teh ngan teuing keur ka mana arah ka mana tujuan urang teh nu ayeuna rek dising hareupan nu bari sakalakonan keur heueuh keur urang ka hareup da urang mah sidih geus kolot ka hareup teh meureun bakal eueuh bakal balik ngan peupeujeuh ka barudak ngora ayeuna darenge moal kitu teuing tuh sing ngadarenge tuh kolot magahan ngucapkeun teh dalin rek ngagebruskeun mam weuh ka mana rekam wae rekam wae kaya mah ka dieu ceuk urang mah nya urang ngobrol anu bener peupeujeuh ka barudak ngora pek sagalana sing bisa sing asak tina segala pangarti keur bekelna pan meureun keur sarakola teh tamatkeun sakola teh SD na SMP na SMA na sugan ke mah digarawe ka pabrik sakola tuh dog-dogna lain dicekelan da kumaha eueuh na eueuh hiji aduh da ieu can ngagitek-gitek atuh masih ganu ngurusingan sieun ge can ngagitek urang mah can ka mana lanyar payung euy kakaler ka tojo bulan ka mana lamen tatulung bapa moal paler ku sabulan jauh-jauh mangul awi kamerang di jalan jauh-jauh mengamat dan nyusul abdi kamelang-melang di jalan duaan oge cik batur marame aduh rame duaan ge nah teu jadi soal ada urang rek ngubaran kabingung eta ku sorangan aya beuleum sampe mat itu ngalah tadi teu dibeuleum heueuh aduh urang mah yang digoreng tapi eueuh nih naku mah aduh dibubui euy geura jeung gula beureum lamun aya mah cekolot baheula mah da sinini itu tadi keur eta keneh neuteuk leungeun kawung arek disadap sugan ayaan aya tuh 2 gagang tuh eta nama lodong lagi can anggeus lodong lagi aduh lain teu hayang panjang tina sagala rupa ge nya
urang teh nyuk curug galur mangsa kapungkur mapai riwayat mangsa keur ngora tukang mangsa ka tukang ras inget panjang picaritaeun mah loba deui lamun digali mah boh tina gali tata basa di Sunda tata basa kudu bari mapai naon jalan di pakampungan cinyuk cruk gitu da urang kasengkar ku waktu harampura ya ka incu ya nu aya di lingkungan dieu ya kabararudak pek sing ararangeus sing arasak gera buktikeun keur bekal engke geus segala lede tina ngajina tina sagala rupana pek gera tareangan ngasak dipeuyeum ada kitu sakitu anu kapihatur sim kuring hapunten pasuhun bahe aduh aing mah euy terek ngajedog aduh kadulur-dulur di mana bae ulah hilap mam like, comment, and subscribe. tah gitu sing rada tarik we nah ada usah sakitu we ti sim kuring mah Mang Rukman cacarita di tempat mudah-mudahan aku tuh sing aya dina kasalamatan sadayana mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.